salaki pamajikan anak mau buah eta teh anu kehidupan ekonomina memprihatinkan lah itu boga listrik. Jadi lampuna oge make lampu damar, lampu cempor, lampu minyak zaman baheula geuning gitu. Bener. Tah sarena ngalampar di tengah imah gitu dah. Boro-boro kamar hiji ewang lah dah. Memprihatinkan lah kondisi ekonomina pokokna mah. Dina hiji peuting si nyasa lagi pamajikan eta gersonoeun hayang berhubungan suami istri. Atuh kumaha budak nu loba kitu. Heeh, pan. Jadi lalawonan pisan gitu. Lampu ge kudu dipareuman nya. Ada Damar. damar teh kudu dipareuman, da bisi aya nu hudang budakan. Tah teh apa si pamajikanana teh boga penyakit asma. Jadi lamun napas ge disada nguk gitu. Heeh, ngik gitu. Nah, tuluy manehna niup si damar eta di pareuman. Gitu kan lawan teuing niupna nguk gitu teu ieu teu pareum gitu. Terus Sabab teu pareum kumanehna niupna ditarikan deui. Gitu. Anggar teu pareum keneh wae. Akhirna nu katiluna da bari jeung geregeteun nya gitu niupna tarik pisan. Gitu. Atuh koreja tuh barudak teh harudang kabeh kalah teh jadi we geus bubar. Teh kagadengan ku indungna. atuh pira-pira mareuman damar kocone. Nyapan sabab asma teh nya. Napasna disada. Ditiup lalaonan. Teu pareum. Ditarikan. Teu pareum keneh wae. Nu katiluna tarik pisan. Mulai sekalian gitu sekalian. Pareum mah pareum damarna kan heuh budak jadi hudang kabeh. Saya ya wae ai. Pira-pira damar. Nah, nyalamun geus aya listrik mah gitu mun boga listrik Oh, mah. zaman baheula atuh can aya KB can aya naon meureun. Nya can aya listrik, can aya kabeh jadi anak loba ngalampar di tengah imah. Bener berarti sajaringan. Ayo pernah Pak Iwan gitu di Mamahoy. Aya motor keur ngonten dia aya motor ngaliwat. Kira aya motor bareng pisan. Katana sami pisan jeung bareng. Jadi bareng di Pareum nama si damar gitu. Tapi kan barudak jadi hudang kabeh. Geus bae teh jadi. Naonnya poek mak? Naonnya poek mak? Cicing pada mah cicing. Ieu mah urusan kolot. Aduh, dadah.